Ya. Ngomong sok-sok di baju. Dok. Si selamatnya. Sok. Ya. Musep deh ya. Musep. Ya. Angka musep pula ya. Sekarang berangkat lagi mancing. Semoga gak hujan ya. Oh, masih di gang kene menuju parkiran mobil. Lagi mancing ya. Kita bersama teman-teman mancing lagi menuju ke Cirata. Mudah-mudahan gak hujan tuh. Cuacanya alhamdulillah rada mendung-mendung sedikit ya. Ayeuna geus 2 minggu tuh ngusepnya, 2 minggu. Sugan we ayaan lah. Sekarang menuju parkiran mobilnya. Oh. Tuh sekarang nggak pakai topi lagi ya. Karena kan mau dicuci. Ya siapa mancing Pak ya Pak? Ya, kita saksikan di perjalanan yang dirakitnya. Jalan kaki dulu dari rumah ya. Soalnya motornya dipakai ku anak saya. Mudah-mudahan tuh teman-teman udah nggak nunggu ya. Oke. Sampai jumpa di parkiran. Menuju keberangkatan ya, berangkat mancing tuh. Ini sama teman-teman. Si bapak orang Sancang Garut tah. Jauh-jauh hayang ngusep cenah ka Cirata, hayang ngajaran, bosan di laut cenah. Pak, bosan di laut ya Pak? Bosan cenah. Di laut tuh bosan banyak. Lama. Ayo nate bos, rencana kemana bos? Ke Picung? Ke Pasir Gelis. Kayak supirna, driverna. Tah si bapaknya lamun nu kenal tah kurang mana sok. Tah ieu teh urang pakidulanya turang Sancang ngahaja lah cenah hayang hiburan ka Cirata nguseup cenah. Soalnya di laut mah geus bosen Pak gitu Pak. Bosen cenah tah. Matak ulin cenah ke Bandung bari hiburan ke Bandung hayang geus ke Cirata cenah ke Bandung Cirata. Semoga di hari ini si bapak dibahagiakeunnya jauh-jauh di Pameungpeuk Sancang ya. Banyak sentuhan, banyak ikan yang naik ya, khususnya nila lukmas ya. Oke Pak, gimana Pak? Oke nak? Mantap ta, orang Sancang ta, orang jauh. Ya teh lamun eta mah babaturan babeh aing nya. Dan babena geus eueuh. Almarhum bapak mah tenang di alam kubur. Kita saksikan ya di tempat tujuan sambil tengok-tengok sugan ada randa. Gimana keseruannya bos? Lukut cacing bos? Pokoknya mah cacing well. Sumbujan cacing ya. Yang penting ada sangutan we nya lah. Tuh kudu lukut-lukut lah. Da saya mah pemain ibaratnya mah pemain pemula.
Ayo kita jalan lagi. Ya dulu guys. Coba di mobil ya. Kita belanja dulu ya. Belanja dulu luput sama nggak ada luputnya. Di lagi paling ya. Mang luputnya jam seberapa ya nak? Luput? Ayo. Beli cacing weh. Saya bos. Cacing bareng lah. 10 ribuan. Tambah boleh kan? Aslan. Bang, pasang anu polos bang. Hiji. Banyak hiji. Tuh, englar daratan. Lu kok teh bau euy. Kita ya lukutna milarian heula we ka mana heula. Ya, tuh. Tara rosong. Uang lukut lewat. Halo kenaik ya. Betul. Barang bang. Di dalam makan. Si bapak semoga semangat cenah. Pok mah wel lah. Dek, iklan dek. Lauk kurang mah. Alekeun lauk. Alekeun lauk. Naon? Tahu ya yang ngajemput kita, yang mengantar kita ya ke tempat spot. Ada satu orang teman nunggu tadi. Kawan lama weh. Punten Pak. Kenapa kamu mau bareng sama kita? Jemput dinya. Jemput. Wah, mundur agak. Turun. Tuh, suami cirat ya. Di nih. Notok, mudun. Ah, ya mah lain tangga 1000. Tangga 2-an. Di, kanu laukannya? Kamari kanu laukan kan.
Pula kan udah di. Wah, jero aya nu. Pula sempat penguncangan di. Wah, jero. Jadi aku udah hasilnya. Oke. Tah ieu nah kodana ya. Adi nu ganteng kalam aya mah brewok ngelehkeun aing mah. Kayak di babat. Brewokna di babat, babat. Meh rada ieu ngora. Gila euy. Alah. Iceklan enggak? Oh, potong ini. Wah. Ararain. Oh, berangkat. Aman. Panas. Kita jumpa lagi jeung Bang Erik Supriyadi ya. Pak, betah banyak. Di sisi mana Pak? Asa jauh apa ya teh Pak? Non, piomongan aja kabutuh teh. Kita berangkat lagi. Ya menuju spot. Suasana tuh di dermaga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak jauh boya. Di dia aing mah di dia. Di sisi. Alhamdulillah. Sisi aing mah duli rek ayane Tuhan. Itu baralik nih. Baralik aing itu. Di jero ya, Di. Jero ya mau KBG. Oh, Bareng jeung ya, nyerek ke belah mana, Di? Ke belah itu dia, Buan. Hah? Jadi aya anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi ya bersama channel Barudak Musib ya. Semoga di hari ini ada hasilnya, ada sentuhannya. Baru beres dorannya. Tuh. Ini dirakit Mang Adi ya di daerah Angkep ya. Mudah-mudahan ada hasilnya, jeung ada tayangan videonya ya buat
penghibur lah yang para penontonnya, mudah-mudahan. Udah lama sih gak mancing, udah 3 minggu ya, soalnya ada kebutuhan yang lain sih ya. Tuh udah ngebandul, udah pakai umpan, udah cacing udah, lukut udah, tapi belum ada sentuhan bay ya. Mudah-mudahan lah ada. Kepala tuh cobaan pakai cacing. Sugan we atuh aya. Sentuhan ya. Baraya sugan we aya sentuhan. Ah. Caina nyorolok yeuh. Oh, kotor. Kotor. Belum ada tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Jangan kau biarkan aku. Tadi mah urut mancing dia teh juragan. Wah, bawa aing mah. Nguseupan belah ditu nu ramena mah. Rame nu nguseup nama. Lah olah lah. Lagi hiburan. Ya. Baraya. Lagi hiburan ya. Sugan we aya atuh. Sugan teh jarawa aing mah, aing sorangan di dieu. Teh batur geuning. Alhamdulillah. Saya dek, sentuhan dek. Aing si Paron mah mana? Jauh. Aing ngoream kudu nungguan lah. Can aya getrak-getruk euy. Betaheun euy rakit nama. Ya dek.
Palawargis sadayana. Ieu teh geuningan kuring. Nyu kopi lah, nyu kopi. Can aya getrak-getruk juragan. Pardon nih, Mai, pardon. Bos. Orang tuang heula baraya ah. Tuang heula tuh. 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 Wah. Dengan aku palatak. Not. Ya teh pasti anu bakal terehas mah. Mananya? Jararau di itu area ya merudak. Tuang heula we lah. Lapar can tuang. Wah, majikan bener ya boy, makalana. Sampai penot. Set. Halawe China unggul, benot unggul. Baraya tuang. Tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb. Nah, Allahumma barik lana fil rizqi wa ada panas. Tuang. Allah. Jengkol, tempe benot. Malah balik pasar tadi, kira kan langsung berangkat musuh. Jadi belum harapan, belum tuang apa. Sebab kalau cepat musuh, udah lama soalnya nggak musuh. Udah lama gak mancing itu mah sudah. Belum ada tanda-tanda kehidupan di bawah. Aduh, cangkrai. Aduh. Sok atuh. Udah ada tanda-tanda kehidupan. Kode juragan centangkeun kuno ieu ya.
naon dari kamana laukna sok kendararieu geranya rango ieu abdi cicak-cak heulai duh cacak heulai kaso pondok kaso panjang Wah itu kepulah dia buah kayak kebuah sok be kosong. Kosong mah Bu. Berangkit. tadi ya pul itu pul Ya, lalu lumayan tadi nasi status. Dapat banyak. alhamdulillah tuh Alhamdulillah. wah ikan hiji jelacan ya tuku abi orang laan heula ieu ieu mah anu ngintip aing mah santet pul Naon? Bisa anu ngintip. Moal ngintip lah. Kayak anu ngintip teh. Full gaskeun mah full. aing mah dikubu ku batur ieu Keur urang mah piding eta matu. Piding keur urang. orang naon hujan anjir rasa bolong ieu mah aslina aing mah kali itu mah da orang Oh, berapa kali itu? Dina area dia. tapi ieu pul bolong pul Heeh. bae Baik, aman dah. Jalan kasih begini jalan aja. terserah anda don terjadi don aing mah kelawan tiang ge pelan aja pelan-pelan Kalau Haji ngarobak kan? Hah? Ngarobak kan? Sok hiji-hiji lah, hiji-hiji. Aduh. Ngarobak kok Haji Haji. tuh alhamdulillah baru udara datang ya Haji. Jarot, bos. Yo, bos, mari pangkalian bos. Ya, Haji tinggali. ngaganggu batu bos Aduh. ieu mah dunungan saya ada Haji. tuh baru udara datang juragan ya baru udara datang tuh baru udah rongkap ya saya bolong pak dari tah Baiklah. Baiknya Haji mah ranteu. oh baik atuh kitu mah di siwe ngabajarkeun teh beja apa sia pul mah aing ieu mah ditanya ingan aing dan naik sorangan pul mana sih kan cecep aing mah dibawa ku si Pardon Naon eta teh bos? sehat pul si mak oh syukur atuh hah di si mak deui oh naon jalan gitu geus jalan oh cenah mah hajat teh lah pul tuh baru udah rongkap tuh si Akang mah ada orang deket merenya Kang orang dari deketnya Kang tuh Cimahi Cimahi deket mang kalewatan ku Abi Abi mau beja-beja beja di panasaran mau beja-beja oh sarangan lah sarangan Kang ulah tarik teh emangnya abi diajarnya matak pisah ge abi teh diajarna mau ngamingu itu mah Iya wadah. Biasa minggu bagian pembersih kok orang pindah ke kamera na kuing ame bisa nyorot batur anu menang yes Kang kita mau sama orang, Siang kene. Hah?
siang kan Abi mau 2 poe, Pak. di dia. Oh, keur kunang lalawak 2. Alhamdulillah. Tapi pegang angin. Abi batu sobok, Pak. Angin lah. Di Tabo di berapa? Tabo 5 anak. Sebelah di punya sarai mama tadi teh. Mana? Abi orang nungguan mah gila. Oh, dihapus lah. Satu. Ini ngapus. Oh, set. Angin apa aduh. Ini apa dong? Ya, tuh. Cuacanya begono. Pak. Datukan Bogono, Pak. Bogono, Pak. Tidak nanti tambah nih jadi panjangkan po ah mamahi po panjang. Baik ke disambung gak bisa aja. Nah, gitu siap. Tapi enak kan. Potong rawak po. Bahaya nggak spinu. Bogono. Kan aya nila-nila aja. Malah apa aduh. Wah, malah masuk pantai ke naon. Duh, rapang lagi teh. Suku teh jadi hari deui. Kemarin mau sponsor. Oke. Ini apa? Hah? Siap. Kalau aja kita. Biar anginnya tidak lepas lah. Iya, kalau dia ya halau aja bi. Kita. Ya tadi. Kan geus kuat tapi geus jelas teh mancing. Iya, sambil bukannya nih Islami. Ya, kalian aja. Tapi mana namanya? Oh, maaf. Berapa minggu kemarin? Namanya Tiri Samingon. Golong kacana kayak nama aduh. Kacana kayak Sok sabi bang. hiji ya nama anjing jeung dieuna jeung paralona. Mancing golong dari sana. Biasa ya. Sama hilang. Atuh nu abi dirampok. Tadi we debus. Ya, Pak. Asli. Gimana, Pak? Cuma Cicang dia tuh nanya abi teh nya. aja gopur. Atuh, Baik pada ngaji gratis. lain asal lebaran abi tanya 2 kali. Kali deui we atuh. Wajib dong dijawab. Kamu apa ada yang resep ya, Pak? Tapi memang justru resepan guyon-guyon. Itu ngarai satu parah. Itu, Pak. Ada ngaraip mah. Wah, Pak tunggu saya tuh pakai lampu segitu syarat tumpul, Pak. Ya bikin caang, Pak, tuh udah mau dipenta udunan listrik. Abi kayak kieu tinggal itu pakai we da. Yang dipenta udunan tadi na. Abi bos 1.500, Pak. Mau 1.200 deui. Syarat we nyawajinya. Ame si PT. Udunan listrik. Penting.
Jadi salah ngerokok Pak asup liang ayo mah. Ai senior mah kita heueuh. Supaya we katiali keur ngalung. Pak. Pak bari ngalut Pak. Ngopi Pak. Susu geus naon wae Pak abi tiali Pak. Disanggutan Pak urang sasarangan Paknya dari rencangan abi mah jaraung Pak. Komunitas. Hah? Komunitas. Komunitas pi omongan hukum rencangan abi mah Pak. Kali kok sarangan ada ya Sumedang sih kenalnya. Hah? Sumedang sih. Kecil ya tak. Di Bandung Pak. Di Sumedang mah saya jauh teuing Pak euy. Sumedang mah geus ka dieu. Di Bandung Pak abi mah di Cicadas. Terus dicakem. Ya, Cicadas. Apa Cicahem. Oh, haji tinggal di sana naon. Cakem aya. Rencananya. Haji entis masuk ke laut lepas. Hah? Entis. Kang Opey cakem. Hmm. Kami tukang mancing. Cadas Pak ya, Cadas. Cakem. Cadas. Jadi berung. Oh, jeung Berung, tapi deui atuh Pak. Langkungan Cadas eta. Panggil jadi atau pedot. Kita mancing bersama Pak Haji nya, tah Pak Haji urang naon dieu teh? Kode itu nih. Alah, si Mahi tuh. Kode. Nah, ayeuna mah aya sasarangan tuh abi teh. Tadi mah abi nyalira. Teu aya batur, ayeuna mah aya Pak Haji. SWD geus dijambean ku Pak Haji mah. Lauk teh nyalampurkeun. Amin. Pak Haji nya. Alah aing mah euy. Meni luntahna yeuh. Ngunyunyut kieu yeuh. Oh, nataran badot euy. Badot purba. Badut burba. Burba badut. Kongkolak mata tehnya Paknya euy. Jejer we nu dieu teh. Ketuk-ketuk leuy. Datang ka dieu, ketuk-ketuk ngerokok. Udah, naon deui atuh. Postingan we HD. Alhamdulillah hari ini ada cintanya ya. Ade. Lalawak. Keun bae Pak, lalawak ge lauk. Ciptaan Allah. Aduh, Kalah Pak Haji, kalem Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya dengan si tukang nguseup teh channel Barudak Ngusupnya. Semoga di hari ini ada ikan yang naik ya. Tuh suasana di pagi hari Pak Haji. Nah, Pak Haji ketua ya. Tuh si Akang sarua. Tuh suasana di pagi hari. Malam menjelang hujan saya mah tidur lah, kuat. Ya. Belum ada sentuhan tuh, juragan. Belum ada sentuhan. Ya, kita saksikan gimana keseruannya.
mudah-mudahan aya cintana nila naik nya ieu dirakit posisi daerah angkep rakit Mang Hadi nya angkep daerah mana itu Pak naon ieu teh daerah naon ieu teh lain ieu teh depan Ranu cenah depan Ranu nya Cipicung daerah Cipicung nya PG Cipicung loh baru tapi belum ada sentuhan bajinya malam diserang ku lauk bodasnya jeung lauk penguat aduh Pak Haji kumaha ieu teh Dek, kumaha geus ngopi, Dek? Ngopi heula atuh euy, mete polho. Polo. Alah, anjir mocel euy. Agnila bieu mah euy. 2 kilo menang. 2 kilo, Dek. Wah, aing ditekean geura aya lauk teh lah. Ya, Dek sampai merpes gitu, Dek. Oh, siapa dah ngabanula tuh lah, 2 tutup. Alah eta saboto. Ari gudangna tukang nyeunan anjir. Matak ngajauhan Pak, abi jeung karar itu apa? Hoream ngadeuketan ge. Media cacing jeung lukutnya juragan. Mudah-mudahan ai kecacing mah tadi terus aku lalawa Korea mah nya matak ge. Cobaan lah ku lukut sawareh ya. Cuacana kieu dingin lukut bakal daekeun gitu. Ya mudah-mudahan lah pajinya. Da ikhtiar. Moal tiriseun. Jeung anehna teh lauk teh asup angin paji saya mah. Cekan tis mah. Jol lauk nila ka dieu geura nyarangut mulek ieu Pak Haji euy lauk euy Pak Haji lauk oday eta mulek kitu da tadi na heurna mah manya mulek ayeuna eta mesin pelaletuk da nya nila meureun lah mudah-mudahan sok ka dari bagian itu boncos tuh da belah itu mah geus kamaris dialaan laukna ieu mah can dialaan ya Pak Haji di dieu mah soalna naon posting Pak Haji nya waktu itu debah aing nya diboncos geuning pemain YouTube dek kieu boncos geuning cenah. Nah saya mah terus terang Pak Haji tara di naon anu eueuhan ge dipostingkeun. Ain aya ana hungkul, eueuh saya mah eueuh anu eueuhan ge dipostingkeun da kebanyakan eueuh kitu kieu lah maksud mah. Real we saya mah. Moal ngada-ngada. Da saya mah jualan produk Pak Haji. Nah produkna gue saya mah lukut produkna ge cacinger lukuter terus rokoter ngarokok deh Pak Haji lah mere teu poloho bade kopi deung Pak Haji Aya nyeuleuh geus bade ieu moal abi jarang anu susu mah lamun kanu susu aslina abi mah sering Pak lamun keur nagihan ge salakina langsung we ka teu mayar ku susu we cek saya teh. Tapi ditinyu cek teh. Dar kete gadeng anu tukang ngiridit. Salakina pamajikan aing cenah tukang ngiridit baku si ieu cenah. Nya susu ieu mah susu ieu tong disebutkeun lah. Merek nama. Soalna eueuh
Oh iya nak. Panglelerna ka abina. Tapi di Bandung apa cenah hujan angin pak cenah. Ka dieu mah teu anginna biasa banyak. Gede angin teu penting. Peda we abi teu tiris teu yang diselimut ku ieu beureun. Da abi ge bocor Pak Jita. Celak-celakan ku abi kan ku abi ditiup wah ulah. Kuduna mah lem Pak. Perblu teh nya. Heeh, tanu kitu retak teh di leman. Aku apro. Padahal baru raka ku apu-apruknya. Set kieu nya. Oh, kahayang ya nu goblok kita. Heeh. Kayangna teh duitna we terus. Komo lamun ieu Pak di Rabu gini. Ya. Gololonongan. Lonongan Coba teu rata golonongan teh geuning. Masih suasana mendung. Pak Haji ngopi ngeuna mendung ja bajinya. Ngopi tuh Pak Haji jejeun anjir tah pengrajin mah kieu bisi aya anu pesen bajinya ke Pak Haji. Sok Pak Haji tah nomorna 0818 0818 0907 4808 sareng Pak Haji Haji Heri. Nah, apa sami sareng abi, Pak? Suten atuh suten. Kade lamun menang lauk nilai hiji aya sapotong ewang ah. Abi buntutna Tuh huluna mah tulang unggul. Tah sareng Pak Haji Heri nya daerah Cimahi nya Pak nya. Haji Gopur. Tapi lamana bade pesen joran sareng esena mangga tak ku abi di tos dieu. Disebatkeun nya nomor teleponna ke di deskripsi ayanya. Nah, pastilah piraku anu tukang useup mah kenal Pak Haji, ngelieu keula Pak Haji. Tah pasti kenal lah. Ieu mah tukang ngayakeun mabar. Mudah-mudahan Pak Haji nya ayanya sentuhannya jeung naik di lana lah. cintanya. Ada cintanya. Berebetkeun Pak Haji lah. Nah, lo kan kumpul di situ kong goblok dah. Tuh. Can ngabanu can aing mah. Oh, ieu mah kudu ngapegek Pak Haji euy. Engke gelarna deh Pak Haji. Nah, ini aing nggak bisa gitu lauk teh kalau ngalalewatan. Ya yang lauk bareng nggak ada dia harus biasa dia harus ya tuh lauk bareng udah mau diulah-ulah nyangut Pak Haji nya. Ngan kudu di ieu kan Pak Haji heula. Dipiceun naon? Dipiceunan heula jukutna. Dilogakeun weh. Alhamdulillah belum ada sentuhan juragan. Aduh. Naon channel apa? Barudak mancing, Pak. Barudak mancing tukang useup. Barudak nguseup. Barudak useup. Nya. Sering non. Obat teuing ngaran channelna. Biar nama ngaran ieu Kresek Channel. Mega rampangeun. Da krek iya Pak, salit Pak. Krek S10 meureun tayangan. S10 non video. Anu kapungkur leungit Pak. HP-na. Abi hilap yeuna deui non. Akuna akuna naon ieu teh? Pasportna di taneuh beureum Pak anu kieu. Ya. Nyanak sareng kieuna Pak kantong kunci mobil STNK. Wangi teh ya? Hah? Wangi apa di dermaga? Di Narakit Wangi.
tanah beureum di Andin tukang istilah teh. Eta geus iseur mah. Oi. Duh. Cik Pak, tinggal ku abi. Nah YouTube Pak, ya mau Google. YouTube. Ya Pak. Subrek Pak, subrek. Kayak berteman ya abi. Bisa anu eta kan kami geus diprisikeun eta nomor Bapak. Kayak kami di kan. Tapi kitu Pak, sawe pastilah si oglek kan. Oglek. Nya pesen sur aya nu yuk kami teh. Geus eta kan aya nomorna cek kami teh. Oglek channel. Abi pernah ke Sadawarna Pak. Di lapak sah. Baucu. Oh, bau itu atau belum aktifnya. Mohon tapi Pak nguriling cek mah geus nyaho kitu mah naik Bargas Lempeng. Ya mah ngacek ya ngauyo jalan teh. Cek mah geus naik Bargas langsung ke Baucu. Mayar 30.000 abi abang anyar gitu nya. Dibawa ku kurilingan we. Ku babaturan teh. Eta paikeun naon lah teu naon nyali ieu pemandangan. Tapi Pak euy. Abi mah Pak anu eueuhan ge di ieukeun we lah pae. Da emang netral kieu abi mah. Real lah. Real urang mah kieu. Ada Tah sering Pak aya urang Cimahi ku abi diajakan wae naon ngaliwat, ngali sok ngaliwat nya. Mun hese teh, buru Bapak bisa ditonyokan nanti tadahareun hese gitu. Hari mun heureuy gitu. Amun abi ngaliwat teh kan sok seur. Manya atuh Pak, mun abi keur masak tuang anjeunna ieu kan geus ngariung geus teh. Tila orang Cimahi duaan bapak-bapak da. Tong era-era dari kieu mah anggap we dulur-dulur lah. Di nu tempat geuseup mah. Nah, ini mah kalarasan ya keur males awina nyana kastrolna. Da bisi misah-misah sabe teh. Beda jeung baheula aya teh Pak, cirata teh baheula mah isuk-isuk teh cai teh nikeun ngagebul geuning nya. Nya. Anu aman mah daerah ka ieu Pak Calingcing. Ngan macetna gitu. Kajian penting sekalian kadinya mah. karena abi kali ini jarang ada nomor kapung nya. Kalana taran kieu Pak euy. Sana aya kete ranyud euy. Aya harapan. Harusnya rada Bandung tadi itu harusnya tuh belum ada sentuhan bajunya ya. Naon Gero biasa. Gegero. Ini getol gitu gegero aku pamajikan nu ditita ge embung. Ngisikan teh. Aku neng lalama eles ya barudak. Suasana pagi ini tuh belum ada sentuhan cuaca tadi panas ayeuna cideum deui. Dikarenakan tak aya sangutannya cuacana ageng montena tos ditutup we nya sedih sangutan gak ada tapi mekenging we lalawak mah kita
uring mah ngaya-ngaya. Tuh. Alhamdulillah gogorowokan balik teu ayaan di sarua. Apa haji kana suhuna tah. Ngagayor bere angin kieu mah. Sekian dan terima kasih. Bila mana ada kesalahan kata ya mohon dimaafkan. Bersama